Hei, kadang-kadang jelema teh kieu nya, ngaranna ge jelema atuh. Ya Allah ya Karim. Lain teu hayang ieu teh salat sunat da kumaha atuh keur kaayaan kararieu awak nyareris atuh langsung teh. Jelema mah kitu ari keur gering mah jadi hamba Allah. Sehat jadi hamba dunia. Benar sok. Keur gering mah jadi hamba Allah, wiridan. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah. Wiridan we, ai keur gering mah cager masang slot sia. Hei, sok sasieun sok pasang slot sia. Ai keur gering sia wiridan, ai sehat micet teh jablay online. Aya, mama teh kudu nyaho naon micet, entong. Kadang-kadang gitu jelema mah mun keur sakit jadi hamba Allah, sehat hamba dunia. Betul? Urang mah kudu istiqomah, salat. Tapi SMS salat menurut sunnah. Contoh, orang bahas maghrib salenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tidak bisa dipercaya. Masjid baheula mah ku palupuh ku papan ku jengjeng imaroh idaroh riayah teh malakmur abah. Masjid baheula mah malakmur sok imaroh idaroh riayah ku palupuh handap balong handap empang handap kula beres salat teh baheula mah careurik da irung pan kacepet palupuh. Bener baheula mah tingali atuh masjid baheula mah ramah anak. Nih tolong nih DKM, jadikan masjid ramah anak, jadikan masjid ramah disabilitas, jadikan masjid ramah lansia, jadi semua diakomodir. Begitu. Ulah eleh ku kolot baheula masjid baheula mah ramah anak. Naradom sok barudak leutik baheula mah inget keneh teu? Baheuna syiar melalui syair. Nadom Jibril Mikail Mungkar wa Nakir. Lain asa camplang maneh mah kudu nyanyi runtah sia mah sugan. Kana lagu runtah sia mah lancar. Sok bareng coba Jibril Mikail Mungkar wa salah kita kabelejog. Weh, panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Kuti, ketika kumandang azan itu setan berlalu.